Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rifanti Tresnita Alhapsah ti kelas 8C. Abdi bade nampilkeun drama monolog anu judulna Sakecelak Cai Anu Jadi Harepan. Lapar, lapar, dahareun, di mana dahareun? Carita negeri ieu nu wargana waranian. Wani nadonkeun naon wae keur ngajaga hakna. Keur nanjarkeun kabenaran. Eta nu rek ditembongkeun di jagat raya. Naha aranjeun rek ninggalkeun lembur. Lantaran milik aranjeun geus laleungit. Naha aranjeun rek nyerah. Lantaran mega hideung nu teu jelas jeung sora-sora nu teu karohan. Tah eta teh kasieunan nu matak kasoran. Kuring tetep rek ngenek di dieu. Rek ngarebut deui sagala hak-hak kuring. Mun aranjeun rek init bral geura arindit. Hahaha. Sabodo araranjeun rek nyebut kuring nu gelo. Lemur ieu tanah sorakan. Lemur kuring tempat ngarenghap jeung ngocorkeun getih. Indit aranjeun indit. Aranjeun geus lain balad-balad kuring deui. Jor geura arindit. Dasar jelema borangan eueuh ka wani. Indit geura arindit. Kuring teh ngarasa leungeureun. Di mana dulur-dulur kuring? Kuring leungiteun, kuring sorangan. Teu aya nu maturan. Di mana dulur-dulur kuring? Sakabeh ieu geus teu guna. Keur naon kuring sedih? Taya gunana kuring, taya daya, teu aya upaya. Nah bener ieu teh anjeun. Bener ieu anjeun. Naon kajadian ka diri anjeun? Naon ieu ya Allah? Mana keadaan? Nah kunaon ya Allah? Kunaon? Kuring rek nyebarkeun, rek narohkeun nyawa demi anjeun. Demi anjeun merdeka. Indonesia merdeka. Ku kuring rek diserang musuh-musuh di hareupeun. Rek dipateni maraneh kabeh. Sanajan kuring ngan sorangan nu rek nyebarkeun anjeun, kuring moal nyerah demi anjeun. Merdeka atawa paeh, kuring rek narohkeun nyawa demi anjeun. Ya Allah, tulungan kuring ya Allah, tulungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakitu wae teh abdi, kirang langkungna tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.